Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah merasa bagus terhadap dirinya sampai maut. Hiji waktu Tuan Syekh ditaros ku santrina, ya Tuan Syekh, itu jalmi cenah ukur marabok itu kumaha lebih baik anjeunna daripada kaula. Loh, kenapa Tuan Syekh bilang seperti itu? Padahal yang kelihatan Tuan Syekh dia tuh lagi mabuk, orang gaeling kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana sisi bagusnya? Cek Tuan Syekh, ayeuna buka tinggalku kaula keur goreng mungguh Gusti. Tapi cenah ge kumaha lamun di akhir hayat kaula anu siga kitu. Maksudna siga saha? Siga nu mampu. Eta Tuan Syekh teh ibu siga. Jadi salamina Tuan Syekh boga sifat tidak pernah merasa baik dirinya. Dirinya dukating ieu pangkat Tuan Syekh. Pangkat wali kutub anu boga sifat tidak pernah selama hidup beliau merasa dirinya bagus. Siapapun yang kelihatan oleh beliau, di mata beliau itu semuanya orang baik. Kenapa disebut orang baik? Karena itu bukan akhir hayat. Mungkin dia bisa tobat. Kalaupun bulan ini jelek, andai kata bulan depan dia mau mati, seminggu sebelum mati dia bertobat, tetap aja orang tersebut itu husnul. Nah itu Tuhan sih salah satu kehebatan sifat sahabat Tuhan sih. Ayeuna orang disebutkan alus misalkan ngaji getol wiridan getol. Bagaimana kalau Allah menghendaki dari akhir hayat kita justru kita naudzubillah min dzalik berpaling kepada Allah? Berarti yang jelek itu nu katilihatan atau urang? Mungkin bisa urang. Maka selama hidup beliau di alam dunia Tuan Syekh belum pernah punya rasa dirinya baik. Siapa saja di hadapan beliau itu lebih baik dia daripada anjeunna kitu eta dina manahna teh ibu sadayana. Dina manah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah benci kepada orang maksiat. Kalau orang mah kadang-kadang geus buka rasa jadi santri ninggalin nu maksiat ieu sih rek hatobat goblok. Jangan neraka berarti geus buka rasa naon. Nah, ieu salah lawan. Tuan Syekh tidak pernah seperti itu. Walaupun di hadapan beliau itu orang yang mabuk atau orang yang berjudi sekalipun, tetap aja Tuan Syekh bilangnya lebih baik dia, karena dia belum mati, karena dia belum akhir hayatnya. Kalaupun dia di akhir hayat sebelum mati dia bertobat, tetap aja itu orangnya disebut husnul khotimah. Sementara kita saat ini baik, getol ngaji dan lain-lainnya, bagaimana kalau akhir hayat kita bukan husnul khotimah? Tetap yang jelek itu saha? Urang. Itulah salah satu kehebatan sifat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu yang terbaik. Tanya, kamu kasalaki mah. Kita harus punya prasangka 24 jam selama kurun hidup di dunia. Tetap aja suami kita itu itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Cuman istri yang bisa seperti itu 1001. 1001. Ibu-ibu yang belum ngasuh kaji unggal penting, dia belum tentu bisa menyangka suami 24 jam baik. Laras ente anggere terbalik 2 poe mah kemana sih goblok teh. Bamengkol ieu karanda ieu. Laras ente untuk kitu duit kurang we biasana mere 50.000 hiji waktu mere 20. Kamanakeun sore dia. Apakah nyangka kitu halus goreng? Nah, maka atas cek dina keterangan mencari istri yang seperti itu 1001. Itu pun 1001 teh di tempat kasolehan, lain di tempat kasalahan. Lamun geus kuluhum di tempatna istri kasalahan, wah malah aya 1000 hiji, mungkin 10.000 hiji. Hese lah ibu hayang buka istri sore tuh HPP kudu hubungan jeung Gusti teh kudu gal poe gal peuting. Entak lamun bisa dipenta Gusti turunkeunlah di langit tuh soleh, wah tuh hubungan gal penting. Dan nu soleh ibu sadar lain make jilbab, nu soleh mah lain make cadar, nu soleh mah lain maca Qur'ana pinter, nu soleh mah lain getol ngaji wungkul, nu soleh mah nu akhlakna nuturkeun Nabi eta nu soleh. Kan ilmu jeung amal teh sok teu ngahiji kieunya. Karena punya ilmu dan amal itu butuh proses oge. Dina ilmu geus jadi, memang dina ilmu geus jadi, tapi lamun kana amal maka dia amal mah ieu kana awal. Kan kadang-kadang
istri ngarti karena kitab iya, ngarti karena itu betul pengajian dibere ku Gusti itu salah kita bodoh. Kadang-kadang diri buka rasa no pinteran main daripada. Apakah boleh istri gitu? Tidak boleh. Jangan salah gitu kamu macu dianggar. Eta Arjuna urang. Ya tapi pengakuan istri soleh gitunya. Hese ibu sadena hayang nu soleh aduh. Puasana kudu nunggal poe. Nya lalaki teh boga istri soleh teh puasa kudu nunggal poe, tahajud teh saputing teh kuduna 100 rakaat. Kakarak jadi istri anu soleh. Ai soleh mah hese. Mun hahaha maya. Mudah-mudahan si jadi istri soleh gitu. Itu paling-paling oke bisa deh. Hese bisa deh. Mentak sok aya naon ieu di sirohan itu di aturannya teu gampang lah bisa deh. Dihitung heula dina kitab diakurkeun sifatna diakurkeun gitu. Nu soleh teh kumaha atuh? Mentak nu soleh teh hiji anu hatena eling ka Allah geus pasti bakal eling ka salakina. Di mana hati istri teh eling ka Allah dipastikeun moal eling ka salakina. Sebab di mana eling ka Allah bakal eling ka hak-hak perintahan. Jadi mudah. Sebetulnya istri soleh itu cuma satu, hatinya eling ka Allah jeung Rasulullah pasti bakal eling ka carogena jeung ka anakna. Naon sababna? Sabab di mana eling ka Allah jeung Rasulullah bakal eling kana hak-hak dirina. Entak makhluk aya tilu. Hiji makhluk nyaring. Kedua makhluk cicing. Katilu makhluk eling. Ai makhluk nyaring naon? Lain jelema wae tu domba, nyaring entog, hayam, nyaring gogok, ucing, nyaring. Tapi tingali domba ayam teh nu sok ka masjid. Ngadenge ada nu Allahu Akbar domba warudu aya. Ucing juga warudu aya. Tah sarua aja lah oge lamun ngadenge dohor cicing we wuduh teu atuh naon bedana ente jeung naon? Tali cek pribados. Atuh naon bedana ente jeung naon? Jeung ucing. Da ucingnya sarua beuntak. Pada dikitukeun mah boleh, tapi jelas urang nyicingan martabat ucing. Sebab eueuh di mana dohor sugan domba tuh arabdas. Ngalut komo domba make kopeh make sorban can ningali pribados gitu. Terus tapi nyaring teu domba. Nyaring. Ai urang nyaring. Tapi aya bedana teu da kudu bisa ngabedakeun urang jeung domba teh. Lamun bisa ruakeun jeung domba berarti kudu beda. Gitu. Ai domba mah lamun dur dohor eueuh nu ngabring wudu salat. Eta naon? Domba. Tah lamun jelema misalkan dur dohor henteu wudu teu salat, atuh naon bedana euy ente jeung naon? Nah gitu we bener. Lecek pribados tanya. Tah cek si Asep. Narasnya. Terus aya makhluk Gusti teh nu diciptakeun ku Gusti teh cicing. Aya cicing malen urang sok aya ke cicing ya kieu. Tuh tingali tangkal jambu, tangkal kalapa, cicing. Tatangkalan nu diciptakeun ku Allah kabeh cicing. Tah ieu pertanyaan aya tangkal jambu teh nu salat dohor lalu numpang wudu. Berarti urang ge sarua begitu salat dohor teh dur dohor atau pengajianan cicing. Naon bedana atuh maneh jeung taon jeung tangkal? Tah gitu. Jadi makhluk Allah teh saparupi. Tah aya we makhluk Gusti nu eling. Anu mana nu eling teh? Begitu ingat kana dohor hatena warejak dohor. Begitu ingat kana kewajiban terus tah eta makhluk nu bakal salamet mah nu hatena nyari mentak yakin beribadah mah lamun istri anu hatena eling ka Allah maka dipastikan bakal eling ka salakina jeung eling ka anakna. Sabab anjeunna bakal eling ka hak-hak kewajiban nu diparentah ku saha? Ku Allah. Jadi gampang teu hayang jadi istri saleh. Gampang asal hatena eling ka saha? Ka Allah. Gitu. Di mana eling hatena ka Allah taala, salaki hayang ngopi moal nyebutkeun embung. Sabab ini sebagian daripada perintah saha? Allah gitu. Di mana hatena eling ka saha? Ka Allah taala tatkala ayeuna salakina misalkeun nitahnya sejeung sabangsana ya pasti aja moal kukulutus sabab itu pagawean sebagian daripada perintah tak kitu ibu sakina. Jadi istri soleh teh anu hatena salamina eling ka saha? Ka Allah. Maka tatkala eling ka Allah dia akan eling terhadap suaminya juga eling terhadap naon?
keluarganya dan semuanya yang diperintah oleh Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan no hadir ibu-ibu sing jadi istri anu solehah atau make hah solehah hiji we hana gitu nya. Mudah-mudahan sing jadi istri anu solehah gitu nya. Ulah ditambah deh hana dua sebelum dua make ngalelewean gitu nya. Mudah-mudahan caroge oge sing jadi istri teh caroge anu soleh gitu nya. Gitu. Geus kana boga bojo eta nu ngaminan can boga naon? Mojo mentak beda wae lamun nyaritakeun hayang majikan amin pak tarikna geus eta teh can gaduh naon sok buktikeun danu ngamin danu geus gaduh bojo moal amin cicing we gitu tanu can amin nu tarik teh biasana lamun eta ngadoa mudah-mudahan nu hadir sing garuda istri anu saroleh anu acan mah kok tarik amin kok ndarek teh segala naon kaciri acan naon siga jalmi can ngarasaan jeung geus ngarosan gitu nya kan beda panasarana anu geus ngarosan urang kana daging hayam gitu nya ye ente kabitan teu najan kabita keur lapar ge nya kabita paling kitu coba kanu can pernah nuang daging hayam beda atuh dan can nyobian tah sigana amin didoakeun hayang boga istri nu tarik eta acan naon acan ngalaman teh itulah pariwisadanya sekali deui mudah-mudahan ieu berkahna karomatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu gaduh permasalahan di dalam hidupnya maupun itu kasar maupun dalam rumah tangganya semoga Allah membereskan dengan sebaik-baiknya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oge ku berkah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kanu acan parayu nanya mudah-mudahan sing di paparinan jodohna anu soleh khusus kanu ngomongan sing di paparinan anu solehah amin ya Allah ya Rabbal. Kasahawe kan doakeun mati usahain wajib teu butuh doa ceuk saha teu butuh doa aya doa mah disaha we kitu nya di mah ngadoakeun sararea kana acan payu tepal santri acan payu tan dekat kamera teh payu acan yang payu deui 2 kali ceuk aya bagian sarena ge punten nya kitu nya eta ieu teh lalaki teh kabeh aya bagian nyandung gitu ngan rupa-rupa aya bagian diteke ku kolot aya bagian ditarian beugna ku saha aya bagian ente ge diteuingan bagian naon bagian ditampiling paling usaha tu seuri nu pamajikan kabeh ge aya bagian gitu nya ngan aya bagian ditalapung kudu kolot aya bagian diteke kudu mentak acan bisa mantong cicing we da hiji ge moal naon moal beang gitu hiji lah bapak menyarankeun ka maneh tadi hiji we geus pancen cek bapak ya bagian terbarupa bagian disintrek bagian ditakol Pak Iswanto tak ya bagian eta ngan palingnya bagian ditalapung di dunia untuk beramal untuk meningkatkan ilmu itu bukan untuk mengejar agar kita mendapatkan gelar kiai atau orang lain supaya bisa menghormati kita, memuliakan kita, itu tidak ada tujuan sebetulnya dalam mencari ilmu. Yang dituju untuk mencari ilmu itu untuk membenarkan akhlaknya, akhlak dirinya, akhlak diri terhadap istrinya, akhlak diri terhadap anaknya, akhlak diri terhadap atasannya, akhlak diri terhadap bawahannya, atau akhlak diri memegang profesi dan kasabnya. Itu yang diwajibkan mencari ilmu, bukan mencari kekuasaan atau pangkat dan lain-lainnya. Itu tidak tercatat di kitab itu. Bahkan Nabi tidak menjelaskan. Andai kata ada satu saja perintahan Nabi, andai kata Nabi, kamu itu mencari ilmu itu, cobalah kamu niat menjadi seorang menjadi kiai, itu tidak ada. Adapun orang memberikan gelar kiai atau orang memberikan gelar ulama, itu mah hanya nilai poin plus daripada ilmu yang dimiliki. Seperti jalmi disebut Pak Haji, pedah pakai kopiah no Haji, datang pakai kopiah Haji, mah disebut Pak Haji. Jadinya, nah dengan itulah kita bisa berpikir, itu dengan ilmu itulah tujuan yang utama untuk membenarkan diri sebetulnya. Maka disebut lagi ngaji. Ngaji itu untuk menjaga ngaji, ngajaga diri jeung hati, itu ngaji.
Jadi nu dijaga teh naon tina ngaji teh ucap, ulah saucap-ucapna, ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah sacabak-cabakna, ulah salengkah-lengkahna. Itu tujuan ngaji. Makanya lamun urang sok ngaji ngomong halawara kene, apalagi menyakiti orang lain, gitu, apalagi mendustai orang lain, apalagi menipu orang lain, itu keluar daripada makna ngaji. Ya. Itu keluar daripada makna ngaji. Kalau keluar dari makna ngaji, berarti kita itu apa? Karena ngaji itu hukumnya wajib. Ya. Kalau misalkan kita ngaji getol, tapi terhadap keluarga misalkan kita tidak punya keadilan, tidak punya yang harus kita dibawa, bagaimana cara membawanya keluarga, beranak, itu tujuan ngaji sebetulnya. Lalu kalau kita berusaha, taruhlah kita punya dagangan, kalau dagangan kita dibawa kepada arah yang dicontohkan Nabi, tidak ada masalah di dunia. Itu sebetulnya apapun di dunia yang jadi masalah, itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena kita yang bikin masalah. Allah tidak pernah memberikan masalah kepada makhluknya jika makhluk tersebut hatinya mengingat Allah. Tidak pernah. Karena ayat menerangkan innallaha la yazulmun azim. Allah tidak pernah mendolimi kepada hamba siapapun jika hamba tersebut hatinya terus mengingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin ngaji yang terbesar, ibu bapak sekalian. Poin ngaji terbesar adalah untuk membenahi, untuk membenarkan akhlak-akhlak kita, bukan untuk mencari gelar agar orang lain menyebut kepada kita kiai atau ustaz atau apa saja. Itu tidak tercatat dalam niat manapun, tidak ada. Bahkan Nabi tidak menganjurkan seperti hal seperti itu. Karena apa? Walaupun orang lain menganggap kita, memuliakan kita dan lain-lainnya, andai kata akhlaknya bertolak belakang dengan aturan Rasulullah, tetap aja akhirnya kita celaka. Na'udzubillahi min. Maka terseleti kadang-kadang gitu ya. Kalau jalan itu sok kayak perasaan tuh, punya perasaan. Memang manusia itu harus punya perasaan, tapi harus akur dengan kelakuan. Ya. Saya mau boga rasa teh kieu rarasaan abdi, rarasaan mah jauh kene kana bener. Rarasaan mah jauh kene kana naon? Kana bener ibu bapak sadaya. Ieu mah perasaan abdi cenah 10% dina nyatana. Perasaan itu hanya 10% dari nyatanya. Kenapa bisa disebut 10%? Karena semua manusia punya perasaan. Kalau saja manusia tidak punya perasaan, berarti bukan manusia. Cuma perasaan itu bisa jadi benar jika berlaku dengan tata aturan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Contoh menyata ya. Saya perasaan kayaknya ini jadi, kira perasaan saya dengan cara seperti ini saya bisa jadi ustaz, tapi dengan tatanya benar, ngaji deren, terus dia, nah itu perasaan bisa menjurus 90% benar, bisa menjurus 90% benar. Suudon lain itu lain, karena ada kerjanya. Yang disebut suudon itu hanya menyangka orang lain 90% dari tidak ada bukti otentik yang benar dengan penyebutan atau menyangka dia kepada orang lain. Itu yang disebut suudon. Wajarlah misalkan ini di jelema keluar di marana, wah itu pun masih salah. Walaupun betul dia keluar dari rumah rumah hiji istri, anu memang istri tersebut kerja di booming, misalkan keluar misalkan didinya itu nyantokkan tentang batu lah pribados, misalkan keluar ya pribados ya pahajuapan keluar misalkan di marana, otomatis orang lain itu akan negatif dina akal. Itu pun walaupun nyata tetap belum benar. Kenapa belum benar? Karena cuma kelihatan keluarnya, tidak kelihatan kelakuannya. Islam sampai seperti itu mengajarkan. Supaya noneta, supaya ulah bijil dina hati sumpah. Walaupun dina nyata Islam juga, walaupun dina nyata seseorang ini berlaku melakukan yang dilarang oleh agama, kalaupun saksinya cuma satu, tetap di pengadilan itu dia tidak sah karena belum ada dua. Minimal yang jadi saksi itu harus dua.
Itulah ajaran, apalagi tidak bukti kelihatan. Itu cuma hanya dipikir, wah mau salah tidak keluar tidinya mah naon deui atau lamun teu anu, itu sudah namanya. Itu sudah. Kalaupun kelihatan dia berbuat kelakuannya, misalkan melakukan hal yang dilarang oleh agama, kalau untuk dibawa ke pengadilan tetap tidak bisa jadi sah kalau hanya saksinya satu, tapi harus naon? Harus dua. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itu ibu bapak saya. Jadi kalau saja kita mencari ilmu guru bertambah, yang paling pertama itu adalah untuk membenarkan diri agar diri kita ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga anu rugi teh lain urang wungkul, tapi anak bisa kebawa rugi, keluarga bisa kebawa rugi, daeta ku pola urang. Maka jadilah suami yang bisa menjaga, yang diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadilah kamu suami-suami yang bisa menjaga diri dan bisa menjaga anak dan istri. Itu harapan Allah, dan orang tersebut jika bisa seperti itu, maka orang itulah yang disukseskan oleh Allah Subhanahu. Itu ibu saya. Eka karak ngomong ti batur malah. Da batur mamun resep ka urang diomongkeun resepna. Lamun ngewa ka urang diomongkeun naon? Gitulah sifat manusia. Kalau di dunia itu entong aneh, aya alus, aya naon? Aya goreng. Selama kita tidak dari goreng, kenapa harus takut digorengkeun? Laras henteu. Laras henteu cingrek naros, laras henteu. Selama kita berbuat baik, kenapa kok kita takut digorengkeun ke orang lain? Da omongnya mau nuturkeun we eta. Ya. Tapi lamun ayeuna jalmi walaupun dibungkus naku kealusan, tapi kalau di dalam hatinya jelek pemikirannya, lihat saja nanti juga ada waktunya Allah akan membuktikan. Itu pasti. Itu pasti. Makanya kalau kita sudah berniat baik, jangan takut orang lain menjelekkan orang, karena tidak mungkin terjadi. Innamal a'malu binniyati. Selagi manusia itu punya niatnya baik, tidak mungkin Allah akan memberikan hasil daripada niat yang baik menjadi jelek. Tidak mungkin, karena tidak ada dalil yang menerangkan ke arah situ. Tapi sok sanajan naon? Ngomong dimple-mple anu. Dan niat goreng mah angker hiji waktu ge bakal katingali. Untuk kudu tinggali ke urang teu kudu gitu. Siapa nanti yang bisa memperlihatkan? Allah. Cuma Allah punya waktu yang tepat untuk diperlihatkan. Maka mulailah dari saat ini kita punya niat yang baik setiap hari, setiap malam, supaya kita mendapatkan hasilnya baik juga. Pribados percaya karena niat apa? Model nyontokeun lah, misalkan pribados ya digoreng misalkan gitu kan. Karena teu aya niat goreng saha oge teu aya. Jamaah yang mana